kurang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah kawali ieu mah zarah kawali pun tak penta wali duh abdi teh minta dimajukeun usaha emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu dua perkara abdi menta wali hiji pajukeun abdi mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti pan siapa kos kitu mentana da teh salah kita beridati hiji kita brek nyaritakeun ridah nyaritakeun pamurtada ieu penting ku urang diaji komo di akhir zaman ayeuna loba niat ucap jeung pagawean anu ngamurtadkeun wayana urang ngaji bisa nganyahokeun sanggeus nanyaho urang hati-hati pangrugi-rugina jelema ketika maut murtad naudzubillah sebab bakal dikulub salilan dibeleum salilan hari kitu mah teu murtad sanajan tilok salat mabok terus bae cara tatangga urang atau anak urang naudzubillah min dzalik korupsi terus bae maling zina tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan dikulub dibeleum datang ka geheng jadi areng aya harpa ya bangsa 100.000 tahun lah nyana geus leutik harpan geus jadi areng istikadeleunana aya harpan teh diangkat ku malaikat keluar sia areng bangona ieu di jero hate sia aya Allah jeung aya Muhammadan lah cek nyana teh sawarpan kadia cek malaikat keluar ke di pandian di haud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyai-nyayan deui kadeul aya mataan aya irungan aya cerian biasa jadi jelema deui biasa jadi ai tapi mah geus jadi areng hideung gehe gara ka sorga cek mana embung embung kita ka sorga leutik hate aja jiban embung emang ka neraka deui ka neraka embung panas ieu ka sorga ieu mah geus bagus henteu lah henteu cek dina izin kana ka sorga izin ya teh boga ka izin balik deui tah malaikat ka surga moal tetap bertahan kita ka surga embungnya isina injek ti Gusti Allah geus aya instruksi anjeun tintah ka surga wae kajeun embung-embungan bejakeun ka pangeran moal
Cak Allah malaikat tanya nu mantak teu daek ka surga kunaon? Tanya ku cenah. Cak Allah cenah ieu ditanya nu mantak embung ka surga kunaon? Ya, jangan atuh. Nu mantak embung ka surga pasti geus pinuh di surga. Nyana meureun pikiranana bangsa Puri Jaya gitu. Alam Sutra bangsa gitu. Cek malaikat ulah sieun surga lega keneh tetep maneh kudu ka surga. Henteu lah ceuk aing daripada di itu ngemper engke sing serikeun babaturan lah moal. Kira ka ditu bae lanan ulah wakan can neuleupan ka surga. Lah sanajan can neuleuh ge sabaraha silegana surga cek dieusian ku manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam katungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad mana ting mayakna cek kana jelema. Bangunan-bangunan kaing datang ka ditu waju pada naranya di mana tempat angkaning geus parinu moal lah geus. Ayo ka ditu bae cek malaikat. Moal ngajakeun ka Gusti Allah. Aing geus sadar aing mah di dieu bae. Pohara teh jelema. Urang mana eta? Urang pondok eta. Ya Allah, Masya Allah. Ayo datang bae ka ditu datang. Entah. Tapi ku malaikat digiring datang ka lawang surga tuh. Di, cekeun aja lega kene. Bejakeun malaikat. Nyana ridhoeun tah henteu lamun dibere pangtungtungna nyana nu asup ka surga bakal dibere sagede langit jeung bumi. Luasna saluas langit jeung bumi bakal dibikeun ka nyana. Ridhoan teh bejakeun. Nyana langsung brak bae sujud Gusti gede teuing. Atuh teu saimbang cek cenah jeung kula. Kula mah salat tilok, puasa tilok. Wah, sapira kula. Entah asup bae geura ka jero. Wah, dibere jadi pangpandeurina nu asup ka surga teh bakal dibere saluas langit jeung bumi. Beuh, atuh nu ngaraji di dieu mah geus teu kacaritakeun ku neena atuh. Ulah ka amin nya ka surga nyaon teh. Geus optimis jasa burung. Masyaallah, masyaallah. Nu mantak ulah murtad baheula. Komo datang ka kafir musyrik na'udzubillah min zalik wa min zalik ieu murtad ieu tah mantak kurang dibahas. Lalaunan tentang murtad. Naon ai murtad teh ridah teh? Ridah teh cek lugat ma arruju'u anisyai ila ghairihi. Babalik tina hiji perkara mengkol kanu sejen ngaranna ridah. Eta mah pokona mah asal keluar tidinya menghadap kanu sejen murtad eta nu kitu garana. Jelemana murtad. Tatadina nyana teh bogoh ka sarwiti urang Cikupa. Geus janji pasini erek neruskeun cintana ka pelamunan. Kaserang ta batur. Dik dilanjut ke pelaminan belah dieuna nyana neuleuh deui aya si sarboa. Ada beda cenah ieu mah potonganana. Geus nyana indit ti sarwiti kuari
neang sarboah jalinan nyana jeung nu anyar murtad eta itu murtad eta kos itu karena murtad mantak sarwiti teh salah si murtad sia kan eta murtad cek lugot kos itu cek bahasa narik tina asal keluar tina asal kan muka dua atau kadua naon bae eta keur carita bahasa ieu ngan ieu mah lain rek ngaji bahasa da rek ngaji teh ngaji syara ngaji bahasa mah urang deuk ka Arab karak urang ngaji bahasa untuk ke Amerika orang belajar bahasa Inggris yes jeung bae mah jeung no kudu nyaho minimal eta yes no you hungry yes please eat okay yes kan entah pasti tah bayar no minimal 2 tah asal tita dahar yes tita mayar no moal kebal di penjara tuh urang deuk ka Arab kudu belajar bahasa Arab deuk ka Jawa atuh bahasa Jawa urang mengkonon memang kudu bisa aya nini ke Mekah betah jasanya na ibadah di Mekah anu ngaganggu anak incu betah nyana di Mekah di Madinah barang balik datang ke bandara King Abdul Aziz nyana embung balik paksa aku kepala rombongan bung jaknya betah nini mah di Mekah dipaksa aku ketua kloter enggak tah ini mah di dia jaknya teh di Mekah bae resep si resep iya incu anak dulu di itu di Jakarta geus narungguan karena tah ini mah ajeun paeh di Mekah bae betah jasa di Mekah wah ada jasa temen ini nginain jasa ibadah di Mekah atuh teh naon cek ketua kolektor para rombongan kabeh geus ridho lah ini di Mekah bae mah masalah jadi Indonesia ge geus teu pati manfaat cek gimana geus esdek di Mekah teh naon sabodo bisa ini bahasa Arab henteu. Nah, balik dibikin ke orang Arabnya. Eta kepala kloter mau orang Arab. Orang Arab, tah, ini meren ini kasih tah. Emang nyana teh kuda. Bisa aja. Bung balik nyana ka ditu ka Indonesia yang di dieu bae. Wow, cak orang Arab lumayan ya. Parawan gen ini no problem cak. Maafi muskilah. Wah, tidak ada kesulitan guys, penting malah. Cek jana teh bikang lah. Urang Arab papan kos kitu. Oh, jelema embe ge ditumpakan urang Arab. Tah, ini urang Arab dah. Sok, gerang ngomong kadinya. Barang ditanya, "Isbuk, calang apa ini?" "Isbuk, calang apa itu ini?" Bisa aja, majnun aja. Dicarikan ke orang Arab. Cek ini aing mah balik baik ke Indonesia lah. Balik aing balik. Emang orang teu bisa bahasa Arab aing riweuh cek. Tuh, teu bisa bahasa tadi mah betah jasa ceknya. Teu betah ke bangsa urang di ditu ngahijina. Barang ngomong jeung urang Arab teu betah. Bahkan cek kepala kloter dilalaga ku kepala kloter ini sing hade lain orang Arab doang kan bahasa Arabna. Mungkin ini lamun deuk maot malakal mautna kan bahasa Arab di dieu. Aju mun ditanya ke malakal maut teu bisa ke bahasa Arab. Asana nini moal dicabut-cabut nyawa.
pan ieu geus kolot gua. Lah balik ke Indonesia. Balik. Tah, teu bisa bahasa Arab baliknya ke Indonesia. Atuh nya cerita bae barang datang ke Jakarta, ujung incun hadena cenah ini bisa balik. Emang kono tadina mambung balik. Urang Arab garalak cek kira di ditu. Eta nini teu bisa bahasa Arab. Kuari ge urang nu ka markah teh kuari mah tuntunan bahasa Arab. Manasik 90 ka ditu mah dia di tukangna ya tuntunan bahasa Arab. Rapi. Aju lalaunan diajar bahasa Arab. Nah, kuari mah ngadaradak. Nanaona ngadadak mantak tepatinya raraheun syarat rukunna munggah haji. Beda haji nu baheula mah barang balik ti Mekah teh ya. Jadi ngajagaan hajina pohara. Nu kuari mah masyaallah. Menang lulumpatan berjamaah di Masjidil Haram datang ke Indonesia na padahal mah imahna deukeut jasa ka masjid. Kos musuh jeung masjid. Bung asup ka masjid teh bung. Ya Allah. Malah mah menang saminggu tatanggana aya anu nanggap jaipongan ngibing deui. Masyaallah ngibing deui. Antak barang ditanya sia kunaon ngibing deui. Lah, mah di ditu nage gelut bae jeung urang Arab. Nganggo naon? Aing di ka masjid Panderi di gang teh tah. Jadi aing mah teu boga tempat di ditunya. Urang Arab galak geser. Aing tilok anggeus salat ge cenah. Datang keur tahiyat geser nangtung bae aing mah geus. Ieu terkenal ku ari nyana haji geser. Ku terkenal di Indonesia ngaranna haji geser. Ya Allah, orang Arab bisa dengan geser-geser doang. Caksarama ngaran ridah teh qatul Islam biniyati. Megatkeun Islam kalawan niat kufur. Lamun cek tukang ngaji mah ieu hadpul awal bidalilisani biniati teh didapatkeun kana kufrin anu kufrina eta sabada qauli biniati au qauli kufrin biniati kufrin sareng kitu kurang bagus anu bagus mah biniyati kufrin au qauli au fa'li eta nu hebat mah mun urang nyaritakeun tentang kulantaran ieu mah kitabna kitab jembrongan teu bisa dibaca ku budak leutik mana bisa budak leutik maca kitab kolot ge hese. Ieu mah qauli kufrinna diteundeun di tengah biniyati eueuhan qauli kufrin ayaan fa'li eueuhan deui jadi ngetes ka kiaina coba sia bisa tante coba ku aing diciclek kieu lamun biniyatina eueuh kufrinan sarua jeung biniyati kufrin jadi hazful awal lidalilisani au qauli kufrin aya paling neueuhan ieu mah hazfusani di dilatil awal eta nu hebat mata sebab awal aya kaduana pasti masih moal teh kitu jadi diayakeun duanana tanda lamun geus bisa nganyahokeun kos kitu berarti kiayeuna hebat geus ana hebat kahebatanna engke dijual ka Golkar. Jadi geus lakunya geus kuari mah jadi kiai partai. Hadena aing teu ka Golkar cenah kuari ka PDI atuh sawaun ge. Aduh. Kiai mah lain cenah lain kiai partai mah kiai NU. NU geus sogok menyogok wae. Kurang sedih kuari nya pemandangan NU. Dinten teh ge kultur urang teh kultur NU. Tetapi orang ningali muktamarna gerlut perebut naon meureun teh nu
gerlut teh gerlut. Lamun NU na gelut atau kaum nu lain NU na perang. Qatul Islam biniyati kufrin, megatkeun Islam kalawan niat kufur. Au qauli kufrin atawa megatkeun Islam ku niat kufur atawa ucapan kufur, au fa'lin atawa pagawean kufur. Tilu ngajina lalaunan bae sebab yang ngaji ridah lain ridah orengan dia mandek batuk meureun. Megatkeun Islam biniyati kufrin ku niat kufur. Kizaid teh agamana agama Islam. Bagus, hebat. Kuari Kizaid bergaul di negara. Atuh bergaul di negara mah sebab negara orang malai negara Islam. Negara demokrasi teu salah. Ngan inget asasna demokrasi mah lain asas Al-Qur'an. Lain asas agama. Asasna ialah asas materi. Jauh bertolak belakang antara Islam agama naon kitu syar'i yakni agama naon kitu negara syariat jeung negara demokrasi. Asasna jauh. Ieu mah asasna religi Islam. Syar'i mah agama syariat mah negara syar'i mah negara syariat mah, tapi lamun demokrasi mah adalah materi. Jauh antara agama asasna jeung materi. Tapi di Indonesia bisa ngahiji. Di Indonesia teh bisa ngahiji. Aya 3 agama nu diperhitungkeun baheula ku Bung Karno. Hiji agama Islam sebagai mayoritas, 2 agama Kristen, berikut Katolik, berikut Protestan, nomor katilu Marxis, tapi bisa dihijikeun dari Sabang sampai Merauke. Ialah keistimewaan Bung Karno. Lain sakadar menang pemikiran Bung Karno nang musyawarah para inohong-inohong nu aya di Indonesia, terutama mayoritas Islam, tentu para kiai-kiai setuju ngadirikeun negara demokrasi anu make Pancasila. Kok bisa kos kitu sih? Wallahu a'lam. Geus kos kitu bae. Tetapi dirasakan kurang damai, indah, bahkan kuari jadi percontohan negara-negara lain. Jadi percontohan negara-negara lain. Kiai teh setuju lamun kuari negara Indonesia dirobah kurang kuari jadi khalifah, sangat setuju. Nah atuh kiai henteu ngarobah atuh hayu jeung aing perang sia. Sia lamun perang boga naon? Boro-boro ditembak ku hinis geus coplok sia. Kayakinanana namun endek urang ngarobah negara kayakinanana mantak pupuk di kuari lalaunan supaya satu saat urang dek ngarobah negara keyakinan orang geus luhur. Lamun keyakinan model kos urang kos kieu mah moal menang urang gitu. Contoh keyakinan dia. Kurang kumaha harebatna nu aya di MPR. Kurang kumaha harebatna menteri. Kurang kumaha gubernur harebatna. Dina harti harebat teh aya sagala nu talar Quran kapan di MPR teh. Lain lalagaan mun nyaho.
Menteri Agama teh nu kamari ieu teh lain lalagan eta teh Quran teh talar lamun urang nyaritakeun agil baheula talar Quran filsafat hebat hadis da pohara bahkan kuari keur nalar Bukhari berarti kan hebat lain lalagaan tapi kunaon eta Quran nu hebat hadis nu hebat wah kitab dibacaan akhir hayat jabatanana Nah, nu di luar teh nyaho, heuh. Lobongana ngajina ngawuduk bae, Sabaraha penggede anu disel talar Quran, talar hadis. Berarti kan ilmu teh teu ngajamin boro-boro di akhirat di dunia kene kos kitu. Quran ditalar, di dadana aya Al-Quranan, di dadana aya hadis Bukharian. Ketika berhadapan yang duit miliaran Quran hilang Quran eueuh nanaonan hadis eueuh nanaonan nu kadeuleu eta percis kos bangsa kiai tukang ceramah eta kos itu sia seuri kos jeung seurikeun pan aya jelemana di dieu ulah seurian Nah, paingan cek abah ingat baik. Teka bita abah mangadengi jelema pinter. Teka bita abah mangadengi nu talar Quran. Teka bita, ih pan. Masa sih abah teka bita cakate? Teka bita aja abah majina jelema palalim terjasa jo katalar Quran. Teu saya tiga-tiga aja. Gua lagi heran. Ajun kumaha nu kabita nu ikhlas. Tah lamun geus ikhlas kakara. Emang bupati nu talar Quran. Beuh. Atuh komo nu pinter mah. Bupati Garut aceng-aceng. Emang teu pinter lain lalagan maca kitab na ngadorolang. Tetapi kapan nyana mondok. Masa antren di teralis. Eta kan berarti tuh mantap ulah kaget orang lamun nulu kepinteran seseorang ulah kesima orang ngadenge bangsa dokterandes ngadenge profesor ngadenge doktor coba tes heula keikhlasanana lamun geus bisa ikhlas kakarak urang bisa nyembah ka nyana tapi can ikhlas maning hitutan brut beres. Nah, tuh pinter ge ngajakan. Ya, negara Indonesia emang teu palalinter nu jengkel negara. Boh, urang nyaritakeun hadis jana leuwih bisa, nyaritakeun ayat nyana di luar kepala, nyaritakeun politik pohara jasa, ekonomi lain lalagan. Tapi panamru ke Indonesia. Negara nu terbesar di dunia korupsi. Alhamdulillahirabbil. Tuh anis nyebut alhamdulillah. Sakitu ku aing geus ditosran ge. Naon artina pinter atuh dek gacak-gacak negara. Naon artina pinter atuh dek gacak-gacak agama. Ye. Nu mantak ulah kaget di lembur aya dokterandes, aya sarjana, aya santri. Tamat SD ge henteu. Santri mun ditanya sia sakola kelas berapa 3. Atuh teh boga ijazah henteu aing mah. Emang kunaon sia teu naik? Bayaranna make suluh keur ieu. Jadi ya santri lah. Iya dokterandes, sarjana, nusajen aya. Wayang ngariung mah santri nu dipanggil. Sarjana ngamakmum ka nyana. Al-Fatihah. Santri. Lah, cak sarjana teh emang sakitu doang ieu cenah santri mah hayang ngariung doang. Je, saekeun sungu teh ku aing sia. Iya manfaat lah itu ya tuh santri, masya Allah. Ejeng ngunyahuan mah beda. Iya sarjana, iya doktor, iya santri, sarwata ngarendeng. Ngunyahuan mah beda. Sinarna lain deh, sinar wajahna lain deh. Sebab aya ikhlas santri mah santri jelen santri anu haju kagolkan lain mah. Pagong kagolkan mah. Alhadin sawah teman.
Nah Zaid agamana Islam gaulnya lantaran di Indonesia mah atau kos kitu jadi aya Islam, aya Kristen, Protestan, Buddha, Yahudi ayalah di Indonesia mah gaul ku sebab gaul caroplo keyakinan di jero lalaunan saeutik ka bawa akhirna kadituna ngomongna ge geus lain deui agama itu ya sama saja baik-baik terus gabelah dituna tu bergaul bahasana ge milu ka Kristen milu terus etik kabelah ditunanya ngarenung gorenganannya di Islam eueuh hebat tidak perekonomian ningali anu baroga pabrik ka Kristen ningali nu boga perusahaan Kristen ningali anu mararaju usaha anu boga Indomaret dan lain sebagainya hampir mayoritas Kristen Islam aja eueuh cakiana lah aing neuk ngazam asup Kristen bae lah ke bulan hareup mah kuari keneh asup Kristen atau aing neuk niat asup Kristen harita keneh niat Kristen jadi niat kafir harita asup niat jadi Yahudi harita niat harita jadi Masya Allah ya diniatan di jero hate teh deuk asup ka Kristen atau Katolik atau Protestan atau diengkekeun deui lah caknyana ke bulan hareup aing mah kakarak asup Kristen harita keneh ngan asup Kristen bae disape di neraka jahanam Masya Allah ayo sing hade kuniat atau digantungkeun niatna ditaklukkeun lamun itu si Kristi daekeun ka aing aing ngasana deui awewe di dunia ngannyana doang ye teu budak buta teu mata ceknya nama urang Lampung meureun sakitu parutihna gede adat datang ka jana tuh kos kitu ngomong nage sejuta bintang di langit satu yang bercahaya Masya Allah sejuta gadis yang cantik hanya engkaulah yang kucinta wow parah jasa sedangkan si Kristi mah agamana Kristen nyana ngomong andaikan si Kristi mencintaiku dan mau menjadi kekasihku siap aku akan masuk Kristen cek nyana eta harita keneh daekeun teu daekeun eta nyana mah Kristen bae Masya Allah na'udzubillah min dzalik wa min dzalik sing hade Gusti Allah ternyata di Indonesia teu kudu sa Indonesia Tangerang teu kudu sa Tangerang horenganan di sababara lembur aya anu ngudag-ngudag awewe kemudian awewe na Kristen nyana sisi lalaki asup ka agama Kristen ya Allah hanya demi sawah mencong akidah dikorbankan ku goblok-goblok teh si jelema ieu bakal carita urang goblok teh padahal mah atuh hidayah we dicabut ku Gusti Allah mantap hidayah mah mahal jasa lain nu urang nu Allah urang lamun inget ka kibar siso 500 santena ge nu bisa hiber tapi pannyana kabita ku seorang wanita ya Allah ya Rabbi zina mabok ngabunuh maut kafir mantap kula dibangga-bangga gagah jabatan harta termasuk ilmu nu Allah ketika dicabut bauna naon aye niat sing hade lempeng-lempeng mantap jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman ku ngucapkeun la ilaha illallah
ulah eren-eren minimal maca la ilaha illallah ba'da salat 3 jangwatan iman la ilaha illallah 3 balik tarik handapeun bujal 2 jari sampai ka ubun-ubun supaya roh urang teh bener-bener ngucapkeun la ilaha illallah bantingkeun ka luhureun susu katuhu 2 jari la ilaha illallah ka handapeun susu kenca 3 ta salat seperti gitu disebut talqin zikir tarik napas ilaha illallah geus ku 3 ge insyaallah ku 3 ge jaga iman sing hade lah moal kebal hirup di dunia nasihatan awak urang teh lamun neuleuh mobil mewah cak urang teh aing hayang amat nasihatan ku urang awak sadar sia sadar jasa najan sia teu sadar ge dek naon pake meulina kan jadi tenang urang atuh jualin sawaja eueuh gunung nu dijual eueuh naon mitoha dijual ku sia sadar tenang jadi Masya Allah eta lamun urang bisa nganasehatan diri urang bantep hirup mana sehat lawak memewahan ting atuh di dunia ieu ge bakal ditinggalkeun sakedeung deui ge bakal paeh tuh kamari ge tatangga paeh teu dibawa segala rupa ge ge atuh geus ge bakal paeh ketungguan di akhirat ulah sok hayang senang di dunia urang mangke di akhirat boga sorga eta ge mun ka sorga teh nasihatan Allah karim rapi Masya Allah sih ada niat kufur berarti langsung jadi kufur niat Yahudi jadi Yahudi niat asup Kristen jadi Kristen niat jadi Buddha asup Buddha sing hade niat urang termasuk azam urang beda niat jeung azam ai niat mah qasdu syemuk taronan bipali ari azam qasduhu wa tarakha anhu jadi ngamaksud ngan engke berarti ngazam ngan sarua ngazam niat dina urusan kakufuran mah tetep bae kufur bae masyaallah sing hade tan mantap hati-hati niat urang azam urang Gusti Allah nu agung di akhir zaman maloba dedeleuan jeung dedengean mantap kurang-kurang nama sing gelenceng ke di akhirat ya mantap lalaunan perbaiki keyakinan urang terus kena rapi urang mah keyakinan teh kakarak datang ka wujud kidamba komo khalafa lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat qudrat turadat ilmu ayat eta bae artina wujud aya-ayana teh kidam-kidam teh artina teh heula teh mimitina Allah mah bako teh artina langgeng-langgengna Allah wa tungtungna ngan sakadar sakitu urang makan bahasa tauhid teh henteu nyulusup ka jero kolbu jadi karasa ngeunahna tauhid. Urang mah teu ngarasa ngeunah tauhid. Lamun jelema geus ngarasa ngeunahna tauhid mah moal aya ngarasula ka Gusti Allah, deuk kumaha bae ge ngeunah. Sebab urang sok ngomong wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kabeh gitu kudot Allah bagus ti Allah goreng ti Allah rasupkeun ka jero hate kabeh jati Allah bakal ngeunaheun geura dibere sugih ngeunaheun dibere susah ngeunaheun sarua ti Allah
dibere sehat ngeulahan, dibere gering ngeulahan sarwati Allah ngomong sacayut kamu kira-kira aduh gerek dibere ti tajong bagi serekanan batu urang tajong goblok batu teu neuleuh siapa aing cak batu emang aing teu ngadenge emang aing ngira neuleuh sia goblok deui cak batu tolol sia teh katabrak sapeda gitu sia bener bae kali itu katabrak ku sapeda nah eta badak sia ade urang kitu bae encan datang ka jero saha teu nu geus datang ka jero teh eueuh deui nomor hiji rajana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad kabelah dieuna para khulafaur rasyidin kabelah dieuna para aulia-aulia Allah terus wali-wali Allah nu mantak urang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali aduh abdi teh minta dimajukeun usaha emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu dua perkara abdi minta wali hiji pajukeun abdi mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti pan siapa kos kitu mentana teh salah ulah kitu atuh geus bae meminta Gusti abdi meminta teh ka Gusti ieu zarah ka wali wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna ieu nu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal nyana mah bisa sabar nyana mah bisa qanaah nyana mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu. Jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana mah zarah lah mau pemimpin zarahna ge kubloon deui pemimpin ayo ke dipangmentakeun ka ditu ke ditawasulkeun ku kula geus pokona hayang naon ge tulis bae geus dirinya tulis kula nu ngalaporkeun geus eta tolol pimpin jarana lain hayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zarah nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana eta teh geus kitu haram zarah geus kitu mah ulah haram naon kitu zarah ka para wali basa kumaha eta teh tadi supaya kacepretan kabeleteran masyaallah. Ieu urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga kayakinan etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Urang gulak-gilek. Kuncina mana? Kuncina dedeleuan mata teh geus kudu ulah resep kana dunya sakitu bae. Lamun mata masih kene resep kana dunia gulak-gilek wae kajen kumaha kajen talar Quran talar hadis kajen teh nyana geus bahsul masail tapi mata resep kene kana dunia gulak-gilek bae kamari muktamar NU aya 3 panitia panitiana 3 di Jombang hiji panitia muktamar asli 2 panitia gadungan 3 panitia akan kedatangan presiden. 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we. Aing mah di ibah bae ge nyaho. Cek kiai nyaho na menang ti mana tuh? Ulah mimilu ka aing. Sia masih aing mah aing. 3 panitian. 3 hiji muktamar asli. Panitia muktamar asli nomor kedua panitia gadungan. Nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1 tilu panitiana nu panitia asli eleh ku panitia gadungan lantaran panitia gadungan memawa tas segede disatukannya nyana aya tas kabeh punyana didatangan siap ente anu dibere 50 juta anu dibere 30 juta saurang Kiai kan jarago ngajina anu geus di otakna teh aya bahsul masailan Quran aya di otak hadis aya di otak
tetapi hasilnya 70% Kiai narima karena pamer eta duit. Ulah dibejakeun sote, geus hancur-hancuran gua. Ye, emang kumaha gitu. Kadang kurang anu, nyawanan aing jeung siapa? Nyawan aing. Coba buktikan Kiai, nu merean duitna ngobrol jeung aing. Dek lompat ka mana sih ya? Dek lompat ka mana? Ayo ngaku sia, disesuaikan sumut sia ku aing. Ieu maksudna naon? Rusak jasa. Quran aya di nyana. Hadis aya di nyana. Yuk basul masail jarago. Nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun. Emang naon? Duit mah. Ieu nu mantak agil sirot deui nu anu terpilih duit nu mah. Baheula matas bahsul masail, matas mutamar NU di jero dada, di jero otak aya bahsul masail, mawa ilmu. Kuari balik mutamar. Nu ditugakan teu nyaho anu di luar. Ieu naon dimaksudna ieu? Inget ka Abah deui bae, kula maca ka tadi. Aing mah teu kabitan, bisa ngaji, jago ngaji henteu. Nu kabita ge ikhlas, tak kadadehekeun we tadi ceuleuh. Mun sia bisa ikhlas, geus. Jadi jelema mun sia can bisa ikhlas, can jadi jelema. Mantak datang ka kuari kula teh berusaha supaya ikhlas, abe jelema marere duit ka kula. Sial jasa orang hese tak ikhlas. Aduh, Masya Allah kan. Nomor kahiji, nomor kadua Eta abah mah kula sok ngadahar duit di pamarentah. Tarima mah tarima bae cekel ku sia. Haju ka mana ke? Kalau bawa omong. Aduh. Aji pending geus kieu bae aya keneh eueuh. Ya kula ngabejakeun sote lain naon supaya ulah jadi rahasia agama abe maju. Urang jeung pamarentah ulah bendu. Jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah. Nu ulah sote lain babarengan Jeung pamarentahna, ja birokrasi memoal kaluati pamarentah. Partai kaya di pamarentah. Hayu dukung pamerena ulah dicokot. Cak kitu. Ulah kieu. Ulah wah ekstrim jasa ka pamerentah. Ulah negara urang kan negara politik. Politik kan aya di pemerintah, anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah. Jangan salah mah, lain pamarentahna lain politikna, kiai nu narima duit di pemerintah. Eta nu salah mah. Lalu bawa ngomong pun tenang lah. Besi pajar ekstrim ka bawa tuh. Mantap kula mah jeung lurah wararau, jeung camat wararau, jeung bupati lain bupati Tangerang bae, gubernur loba jasa nu wau, bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot. Atuh wow, bahkan aya nu pernah mere duit teu ditarima loba saksina henteu ulah. Hanyana maksa, manyal maksa bae kudu bae, terima pokona. Terima kukula bener ngan jangka masjid moal balik ke masjid moal masjid dia moal ulah eueuh duit pemerintahan di masjid dia kecuali pribadi lamun narima geus sabaraha miliar ulah ieu mah endek ngaji beta endek ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing asupeun deui cokot 50 gede teuing akhirna mah 500 mau nyata geus teu kadele. Tapi jadi baik. Nah, masyarakat di dia tadi dipaksa nyen masjid. Ulah, bisa nu ngomong teu ngeunaheun ulah didengkeun. Geus nyana pelit ulah dipenta. Geus di imam masjid Allah, tapi ternyata di Cilongok mah masyaallah. Kukula karasa lain bae lalaki awewe ge awewe mun dipersilahkeun di tangga bangun daraek nya mah di dieu. Sebab diomeme ku panitia. Aduh, ya orang nyeritakan niat sing hade. Jadi jelema anu geus bisa niatna mantep,
artina mantep boga keyakinan yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin ilmu yakin mah sakadar dina cangkang aya nu datang kana ainul yakin aya nu datang kana hakul yakin tah eta urang teh dina niat ge dina niat lamun can datang ka ainul yakin cara urang ieu teu husu salat teh teu husu salat sholli fardhal maghribi salasa rakaat Allahu akbar biasa Allahu akbar mulai sapatu aing sendal aing anu maling moal ieu masjid ieu mah biasana rada rawan ieu aduh ku aing teu dititipkeun ka tempat sapaditipan kaduhung jasa aing aduh masa si salat kos kitu tah eta kan salat hampir rata-rata Bismillahirrahmanirrahim aya boga duit bangsa 3 juta deui kabeuli motor tah ngan 3 juta hese jasa ieu ngan 3 juta aduh beta ka bapak teu dibere ku bapak aya 3 juta ieu keur salat ye motor nu aya di jero hate lain Allah nu aya teh sapatu nu aya teh sendal nu aya teh kendaraan nu aya teh jabatan kunaon eta niatna kakarak cangkang doang ngaranna ilmu yakin kakarak datang ka ilmu mah kos kitu udaran tapi lamun geus datang ka ainul hakul yakin ainul yakin be mulai husu aya husu nginahin salat Allahu akbar keagungan Allah bakal katempo keagungan Allah bakal kadeule keagungan Allah karasa bahkan gerak diri nage lain perasaan nangnyana na ngagerakeun Gusti Allah kakarak dirinya aya husu ngeunaheun dina benak di otak aya Allahan di dada aya Allah terus kabeh aya Allah geus kajian kumaha ge geus ngeunaheun bage ngeunaheun salat teh aya reungit geus teu karasa reungit moal karasa sebab Allah Maha Agung sapira reungit geus teu karasa wang reungit di dia teh geus teu karasa biasa mah urang mah pan salat teh pabeulit jeung reungit Allah wal maghdubi alaihim waladdallin urang teh reungit sia jasa ngaganggu ka aing sia aing pindah bae kitu ya salat ya Allah ku hese-hese teh tah moal bisa lamun urang teu ngarahan kudu diarah terus lalaunan ngan moal bisa datang ka dinya sebab naon perpindahan nu diurus teh apa neuk awak doang atuh urusan awak mah eta kitabna Riyad Takrifatul Mu'in eta jang urusan awak naik urang neuk ngurusanana neuk ngurusan qalbu atuh kudu pindah kitabna Kifayatul Azkiya Minhajul Abidin sakadar dibaca mah geus lain eta praktek berarti kudu boga guru praktek sakola ge mimiti ilmu kedokteran di meja kemudian praktek manehanana bisi salah nyuntik engke pelebamana urat nu kudu diasubanana teh perbamana ieu praktek ieu montok aya nu tas disuntik aju bodek bengkak bodek ieu da jadi ka dokter-dokter teu tanggung jawab geus bodek sagede kita dokter salah nyuntik mentek ku hari tilok nyara runtik dokter masih salah ieu ku hari mah teu main suntik-suntik obat-obat bae geus pokona teu barari sen nyuntik ku hari mah baheula mah suntikanana jago jasa lamun urang dari Gusti Hasan bari peureum nya nama nyuntikna ge nongeng trek beres Gusti Hasan kok kitu enaon ieu panyakitna ieu cenah ceuli kala luar cule sia mah dibawa ka dieu Gusti Hasan bukurang mah izin nyana ngomong gandengnya sok ada ge ku kabehan cule-cule dibawa ka dieu cakena ka dieu dibersihan tapi emang geus kosi gayana Gusti Hasan eta masyaallah beres eta ieu naon deui ieu tuh pan boroknya
iya borok bilatungan siapa borok nage buku orang izin mau borok tadinya nyana ngomong embat biasa Pak tadi aku yang diroskam sih aduh itu Gusti Hasan beres nongeng suntik tret beres nyana nyuntik lagi asal nongeng di urang ngaji bae ditotol trot tret beres bangun babarieun teh dokter kuari hese kan nyuntik hese ya Allah karim iya orang musboga ainul yakin manyeuna berarti kan ngurusan hate berarti aya parantina kiai nu jang ngurusan hate geus lamun jelema datang ka ngurusan awak bakalna kos kitu tingkahna ngomongna geus ngomongna ge ngomong awak bae ngomongna ge ngomong awak bae nyana mah lamun ngariung nu dia ngomong-ngomongna kepentingan awak bae eta jauh bagus lamun diberkatkeun jang awak kan jauh mah jang awak eta jeung boluna sakalian jang awak pantakan nah wajib ke wajib kuateun wae eta mah garong ngaranna eta jang aja ngariung jang kepentingan awak sing ade panitia sing ade nya ulah indit sing ade panitia bisi pohok ieu geus negoran panitia bae nya nama tepan masalahna lain amplop mah teu butuh jerona sakina eta kan yang awak ngomongna ge eta jelema datang ke awak bae yang diomong kepentingan awak bae jang dahar jang nginum jang kendaraan jang dapur dan lain sebagainya berarti eta kiai zohir geus lamun engke aya kiai geus teu perlu nu kos kitu nama anu dipentingkeun teh kolbu berarti kiai kolbu mungkin ketika kiai zohir ngomong-ngomong kolbu nyair teh asana teu napak sebab naon eueuh di jero hatena ge emang kepentingan zohir tapi lamun jelema geus datang ka kepentingan kolbu nu dicaritakeun kolbu nyana ngurusan kolbu urang tersentuh bakalna sebab nyana teh anu di kolbu nyana dikaluarkeun ku nyana ngeunaheun ka urang nikmat komo lamun jelema geus datang ka marifat di jero hate teh di jero jelema anu marifat loba caian cai eta teh loba bangawanan jalan cai kali sing kolocor di jero marifat mah cai marifat anu lir teu beda jeung cai nu aya di jero kalbu dikaluarkeunna melalui lisan ketika jelema marifat nyarita jelema teh milu mandi cai keur dikaluarkeun tiis mandi haju rapi sekali mandi 2 kali 3 kali rapi engke di lembur masing-masing nanya sia rapi amat sih mandi di mana lamun cara mandi betul di ditu aing mandi di curugan itu caina herang ngeunah tiis caina ge herang ya aing sering mandi ka tumun cara cai teh mah engke ge bawaan hayu herang ya herang ye cai ngeunah marandi luis nah di benak ahli marifat aya cai nur ilahi ketika dikaluarkeun jelema mararandi tararis ngeunaheun keur ngajina ge datang ka hes kunti istiis dan nundutan kasebahan uduk masalah teh sing kolocor cai masyaallah tapi lamun kiai zohir cai mah cai ngan butek kiru biasa sia teh sering minta samani di mana di ditu bangunna kadina rodek sia kadina mana kadina apa sia rebok amat teh teu herang teh tas mandi tapi teu herang ya ngajakan jurang mandi teu hayang aing sia ge kos kitu mung teh ditaringgalkeun ku jelema Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi jelema eueuh nu daek intifa ngalap manfaat embung mandi nyana di dinya ku sebab naon sebab nyanana ngabutekeun hate eta bae sok bae pikir ku urang sok renungkeun bahasa-bahasa wali-wali Allah ketika geus herang jelema maneangan cai nu herang sia ditu magahan ngaji heueuh teh tadina aya 200 sama jadi titahan kuari aya tinggal 3 jeung tihang aya tihang aya sabaraha tihang aya 2 itu ngaji saurang atuh
tiluan jeung tiha berarti nu ngaji saurang ulah disalahkeun ulah disalahkeun masyarakat ulah disalahkeun jamaah diri soranganana kurang introspeksi ulah ngomong kieu-kieu na kunaonnya jelema teu daek ngararaji aing kadinya kabur goblok urang dinya mah cak urang dinya siana goblok tungtun apa goblok-goblok lain ngaji hate nah iyalah sigade biniyati kufrin terjadilah pegat Islam yakni keluar ti agama Islam kusbab niat kufur masyaallah naudzubillah min zalik tah ieu nu panjang mah bakalna qauli kufrin loba jasa mah bakalna